Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepangdang wadai sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda keneh dongeng Sunda anu genah marna oge tu manina dangat ayeuna simkuring bade naskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Sugendon episode ke-7. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang babarah kana mana. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha Jujung Nengeunaan Sugendon episode ke-7 teh. Yuk mangga. Si Sugendon anu tadi narek balik ti mushola Al-Hadi ku sabab ditepak ku aki-aki anu ngakukeun ngaranna Aki Omod anu sok adan tur qomat di mushola Al-Hadi eta. Antuk nama daek teu daek manehna teh milu kana pangajak eta aki-aki anu ngajak ka si Sugendon ngajak mayor di imahna. Hayo jangan non ulang tuang jitun aki ya apal aki oge maneh teh pasti teu boga jang dahar. Hayo hayo kasadayana di kantun Cipayun. Yo assalamualaikum cek eta aki-aki Pamitan kanu sejen anu geus datang ka mushola Al-Hadi kanu salian ti Sugendon. Sanggeus kitu Aki Omod jeung si Sugendon teh tuluy naleumpang ka imahna Aki Omod. Rada jauh imahna Aki Omod teh geuningan aya kana 200 meter mah tegung sila jog anjog si Sugendon jeung Aki Omod teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cek Aki Omod bari muka pantol imahna. Waalaikumsalam. Akang tos eueuh dae. Sareng saha? Jang Gendon ieu mah nya. Jang Gendon. Cek nini anu cigana teh pamajikanna Aki Omod. Mohon mak damang mak Cek si Sugendon bari seuri era kitana teh. Da naana tuh mainna teh bakal erek ukur dahar ka imahna Aki Omod teh. Alhamdulillah Ujang. Alhamdulillah ini sok atuh kalebat sok kalebat. Cek eta nini anu geuningan eta teh pamajikan Aki Omod. Assalamualaikum Cek si Gendon manehna teh pas asup ka jero imah eta. Imahna mah henteu bilik eta teh imah Aki Omod teh tapi geus make taraso tehelna teh jeung dindingna ge tembok segala halus pokona mah. TV aya terus nah gitu magic jar aya
beda jauh jeung kaayaan di mana si Sugendon anu ukur ku hawu panci butut jeung kasur bolong kasur kapuk ten aki omot teh geningan bisa kasebut menak lah ki omot teh da kabawakeun ku barudakna cigana teh geus jaradi cigana teh Sak Ojang, kade asok. cek aki omot bari tuluy nitah diuk kasih Sugendon diuk dina samak anu geus disiapkeun ningan ngampar ajak mayorna teh geus nyampak luhureun samak teh sanggu liwat pedabuleut lalap daun sampe ponteng sepan buncis sambal goang goreng jair lojeng puteuy atah ningali hancengan nu aya dina luhur samak eta teh Sugendon hate leutikna mah bunga kusabab maneh teh bakal moal kelaparan ya bakal moal ukur barang nyatu sampeuh hungkul bakal manggih sangu ya lalap jeung asin komo tah asinna mah Sugendon teh beuki da pas asup ka imahna aki omot teh kambeu cigana teh anyar pisan digorengna Sok mangga tuang sareng. Akang aye si Nyai kamana ieu teh? cekatan ini nanya ke salakina Mang Omot Apa nantenya? Oh, cewek teh kalek balik di musola. Oh, maneh atuh aya di imah. Nah, buat nanyakeun Nyai ka Akang. Eta teh apaanan? Akang si Nyai teh ieu saprak putus jeung kabogohna. Jadi di kamar wae itu daek dahar wae teh. Mate jadi hariwang kieu teh. Atuh si aing teh papatahan bobongan gua mah. Bebenjokeun ku naon atuh bedaankeun we atuh lah. Ingatan nu anggeus mah anggeus we kitu. Ulah dipikiran teh atuh kitu. Nyai cek aki omot nitah ka pamajikanna supaya mamatahan si Nyai cigana teh incuna da disebutkeun teh cek si nini eta teh saprak geus putus ti kabogohna kitu kadayana teh ku si ceulina si Sugendon. Sugendon mah teu paduli kana obrolan ngeunaan nu aya di keluarga eta di keluarga Aki Omot teh. Aduh da manehna mah meureun cigana teh anyar cager tina panyawat idiotna katar belakangan mentalna jeung di lah naonnya lain ranah manehna cigana teh jadi luli teh ngarek kumaha nu penting mah urang ka dieu teh diajak ku Aki Omot diajak dahar babarengan anu disebutkeun mayor eta. Nya ieu teh tadi teh
Ko nyanyi teh ngejewedan aki. Tapi ente kalau nya. Ya kodang. Kalau tuang kang atuh mana diantapkeun wae. Aya mak malik itu lah. Kasihna ieu lah. Nempok anggona ieu teh. Bising ke sale ulang ngajak dahal barang lame dahal barang masuk deuyan nyangguna teh kana sangguna. Ya kodang. Cek si Nini pamajikan Ki Omod tuluy cengkat tina diukna teh nyampeurkeun ka engkon anu rada deukeut ka panto pawon sigana teh panto ieu panto kamar incuna nu disebutkeun nyai-nyai eta sugendon nempo ka nini eta tapi saukur nampo teu daek teu embung kabawa ku obrolan eta aki-aki jeung nini teh danger si sugendon mah nu penting mah maehna teh kadinya teh pedah aya paniatan rek dahar bareng diajakan ku Aki Omod. Ojang ya. Entong isin sok boleh dah. Pilingna sok angona. Tong saeutik-eutik sing loba sing walek. Belo. Aki Omod. Bari tutunjuk make jempol leungeunna. Nitah kasih sugendon nyokotna sing loba entong asa-asa. Sugendon ngadenge Aki Omod ucap pok-pokan kos kitu teh nyebungah atuh asa dibere angin segar jang manehna mah bener da geus keur lapar hancengan teh nu bakal nu geus disadiakeun ku Aki Omod teh anu geuna pokona mah nu ngareunah hungkul. Eta mah bener si sugendon teh kadewok-kadewokna teh ngeduk sanguna ge teu asa-asa setelan bas si sugendon teh. Wei, baca oge nyingan wajang teh eta aduh. Loba oge tapi teu naon cok kudu. Tah kieu mah sakieu dah. Aki mah sakieu. Tah loba lah. Geus aki kieu mah untung geus tinggal opat mah dah. Geus teu kudu loba dahal mah. Nu penting mah nikmat. Kana tuang, kana sagalana keneh. Jang. Ngaki. Hataman pisan ya katampi. Aduh, emang isin jadi ngarepotkeun. Teu waduh teu ngarepotkeun jang Tegung silila pas keur raos-raosna tuang kos kitu teh koceak sini ini ngoceak teuing kunaon si sugendon jeung si Aki Omod anu keur mayor duaan teh reuaseun ngadenge si Nini ngoceak kos kitu. Si Aki mah diteundeun heula sanguna teh aya sugendon ngan saukur ngahuleng reuas bari panonna teh mencrong ka arah pantonggon anu dicicingan ku nyai-nyai anu cigana teh incuna Aki Omod jeung Nini Omod. Aki, ya, si nyai di kamar. Kamar atuh
Ya aya telas sana. Ya aya tulis surat teh. Surat ya teh. Cek sini nih bari mah teh. Keluar teh jero enggon si Nyai. Nu jadi icuna. Bari nyanyi ke surat kertas ngasaukeun salamar bari ditempukeun ka akina. Wah, tuh kan, ku tante naon atuh, cing naon eta? Je. Orang baca. Si Sugendon ningali kaen kos kitu teh manehna bingung. Rek naon gitu. Udah uhak manehna mah, kadinya ukurnya mah. Ya oke, ya cenah manehna teh naonnya teh aduh. Baca soca teh kemana ya teh? Ada masih ada lipo cain. Dia mana dia kan? Wah Kang ya. Ampun Nyai teh rek ngabongang ajat bu ini ya si Nyai teh rek ngabongan si ajat ningan. Wah, coba deh sebala kasadut lagi tepungan deh kunci orang ya. Ini orang ya. Gak nyanyi congan dia. Ujang. Jawabannya nanya. Oke. Erek ya nyangan si Nyai yang si Adat. Aduh. Wah. Si Sugendon ngadenge kos gitu teh. Manehna ngagebeg oge nyiru ngagebeg. Wah, keur ngeunah-ngeunah barang nyatau. Mayor jeung Aki Omot aya nu kieu deh. Si Omot teh, si Sugendon teh kabeneran untungna teh geus tinggal sahuapeun deui. Bari diblem eta mah. Sahuapeun deui tuluy mah teh. Ngeundeun eta piring anu tadi diceklan ku piring ku leungeun kencana. Bari pok ngomong si Sugendon teh. Aki kayak abi ngiring Aki. Ngiring. Jalan kakinya. Aki ngiring lah. Aki bisi aya naon si Aki itu soleda teh jalan ke. Abi ngiring beli ka bojeng wartos saep. Pamirsa, hapunten pisan. Cak urang tunda heula ngeunaan Sugendon dinten ayeuna. Engke urang teu pangdang deui sareng simkuring mangoleh dina terasana dongeng nu janten jodoh si Gendon ieu. Hapunten pisan kana samodaya kelepatan khususna tina cariosan simkuring anu masih keneh amatiran ieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.